Si Rawing Niti. Sorot panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kituna teh lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Si Rawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung, muterkeun paneuteup kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka si Rawing. Si Rawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Edan sia nyaan maneh memang hebat ayu manganti. Tapi ingetkeun dewek can rumasa eleh jajaten atawa katitih pangarti sia. Sakedeung deui dakuan sia balasan ti dewek sia. Henteu kudu nganukur carita wungkul galungga. Sok geula buktikan kehebatan Andika sor. Maju. Setan sia rasakeun ye. Galungga tetela masih keneh can ngaku karena kehebatan lawan, manehna masih keneh wani maju narajang deui. Bari jeung ngagilek miceun panarajang lawan, ayu manganti harita nyarita. Cukup Galungga, anjeun ayeuna kudu turun ti panggung. Ayu manganti anu ayeuna mah ngarangsek ku panarajang, sanajan nyobaan satekah polah sakuat tanaga Galungga nyingkahan jeung ngebendung panarajang lawan, tapi tetep kacepetan gerak ayu manganti teu bisa diungkulan. Antukna kanyataan anu dialaman ku Galungga bener-bener peuheur jeung matak nyeri. Runtuyan panarajang ayu manganti ngajadikeun Galungga ngagero. Bari gajengkang awakna turun tina panggung, ninihan anu lalajo bener-bener wirang anu lain dikieuna pikeun Galungga. Cilem celat su kieu dak cebrod cirebet dak dedes. Wah, jengkang koleang kebut beriak. Anu lalajo dina waktu harita tinggal ro mangsa katinihan ku awakna Galungga. Waduh, kumaha teh kakatihan kieu? Alang kumaha teh? Hayu kudang geundeui dan Galungga. Sok kudang geundeui bantuan kadinya bantuan anu sejenna lin-lin ka kacing palahok ieu eta. Nu lalajo jadi ribut, Galungga terus dihudangkeun bari jeung digondeng. Katingali tina sela-sela juru bibirna getih anu ngalei masihan kana gadona. Edan bawa kuring ka jero imah bawa. Galungga bener-bener ngubeng sirahna. Mun teu digondeng mah geus teu bisa nangtung-nangtung acan sigana teh. Ningali kajadian anu lumangsung dina luhur panggung saperti kitu, Dewi Angrum geus teu mikir deui dua kali. Salakina geus dibibirang ku wanoja ngaran Ayu Manganti, ngagajelang luncat ka luhur panggung bari ngabar pedang mustikana. Sorot panon Dewi Angrum semu anu hurum. Dina sikap anu kasar jeung galak
nyarita ke Ayu Manganti. Kurang ajar sia maneh Ayu Manganti. Wani-wani nyen laku lampa kaributan dia petempatan. Ulah ngajago si Ayu Manganti. Sikap Ayu Manganti tetap tenang. Henteu gimir atawa saber hate ningali kurilapna pedang mustika dina leungeun Dewi Angrum pamajikan Galungga. Kadenge harita Ayu Manganti nyarita dina sikap jeung caritaan anu tetep tenang. Kuring lain nyen kaributan anu teu puguh. Tapi bongan salaki anjeun anu geus ngaruksak ngaran batur. Bari jeung dirina sorangan can tangtu bener. Naon hubunganna sia? Maneh jeung si Rawing ha? Make jeung ngabela si Rawing sagala rupa sia. Hubunganna nama kuring simpati ka pribadina si Rawing. Sarta kuring nyaho lain jelema jahat nu ngaran si Rawing. Nu ngaran si Rawing malah jelema anu jago sajati, anu nempes laku kajahatan. Jadi saha bae anu wani ngahina ka si Rawing, nganu harti bakal ditindak ku diri kuring. Setan sia, maneh bener-bener geus bosan hirup Ayu Manganti. Si Dewi Angrum moal ngantep ka jelema anu saperti Andika, tadah ya siap hap cerewat cileung. Dewi Angrum maju narajang metakeun pedang mustika na anu ngolebat. Ngagurilap ngarah kana beheungna Ayu Manganti. Gerakanana bener-bener garang, hayang bisa merenan jiwa anu jadi lawan sekaligus. Tapi Ayu Manganti pawaris tunggal Nyai Windu Apsari, ilmu silatna lain ilmu biasa. Tahun-tahun Ayu Manganti dipeuseuh kudu jadi guruna, tangtu be henteu kudu ngarasa bingung dina nying hareupan panarajang anu saperti kitu. Kurila, kieu, gila, los. Henteu kudu ripu. Ayu Manganti dina nyingkahan samberan mata pedang lawan, malah kapaksa Dewi Angrum kudu mundur ka tukang lantaran tonjokan Ayu Manganti ngarah kana hulu angeunna. Beuki nguntab panas hate Dewi Angrum. Manehna teu sadar upama Galungga anu jadi salakina bisa rubuh ku Ayu Manganti, sedengkeun tahapan ajen pangarti Galungga leuwih punjul batan manehna. Kitu teh mah lantaran ku nafsu meureunnan jadi kurang tinimbangan. Tarung anu lumangsung tetela teu lila. Sanajan gerak panarajang Dewi Angrum garang jeung bayangan, tapi geus bisa kaukur tahapan ajen pangartina ku Ayu Manganti. Bisa katingali ku Ayu Manganti celah-celah anu kosong. Mangsa dirina ngasupkeun panarajang mangrupa panarajang balesan kanu jadi lawan. Kajadian saterusna bener-bener di luar dugaan jeung kemampuan Dewi Angrum. Pedang mustika dina cekelan leungeun Dewi Angrum lepas dituturkeun ku awakna anu ngajengkang. Turun tina luhur panggung ninggang kalebah anu lalajo mangsa kabeunangan kuruntuyan panarajang ti Ayu Manganti. Des, cereng, dak jebrod, jerbet, jebrod, des. Cengkang, koleang, kebut, beriak. Pahibut deui bae anu lalajo katinihan ku Dewi Angrum anu geus henteu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Aduh, kumaha Dewi Angrum? Duh, Dewi Angrum deui euy. Sadaki pamajikan teh. Wah, cilaka, gancang udang godoy. Saperti halna Galungga, harita Dewi Angrum pada ngagondeng. Dina kaayaan keur kitu Ayu Manganti kadenge harita nyarita. Kasakur dulur-dulur anu aya di dieu, kuring Ayu Manganti anu simpati ka si Rawing perlu ngajelaskeun jeung nandaskeun si Rawing lain jelema jahat. Malah sabalikna si Rawing anu salila ieu geus hasil numpes tindakan laku kajahatan. Nu lalajo harita jadi recok deui ngaromong. Sikap jeung caritaan Ayu Manganti bener-bener wanian. Jelas patukang tonggong jeung caritaan Galungga anu tadi geus ngagogoreng ka si Rawing. Sanggeusna ngarasa cukup aya di dinya. Ayu Manganti ngagajeleng luncat tina panggung anu saterusna init ninggalkeun eta patempatan. Ngaran Ayu Manganti jadi bahan caritaan sakabeh jalma anu lalajo di eta patempatan. Sabab wanoja geulis rupa ngaran Ayu Manganti tetela kamampuhan ilmu silatna bener-bener luar biasa. Buktina Galungga jeung Dewi Angrum anu ngaranna geus henteu bireuk deui malah dipikaserab ku pangeussi eta pilemuran. Duanana dina waktu harita jadi nyandangan wibirang di kolong catang nya gede nya panjang. Bu,
nyaan dewek mah bet asa henteu percaya lamun teu ningali kieu mah euy. Aya wanoja geulis rupa saperti Ayu Manganti anu kitu. Oh, ajen pangartina hebat luar biasa, bener-bener luar biasa euy. Hebat lain di kieuna. Galungga jeung Dewi Angrum salaki pabajikan ti Pagoron Kilat Gading bener-bener rag-rag garana. Duh, bibirang gede ieu mah euy. Duh, bibirang gede. Halah, erana oge na taku ieu mah. Bener bibirang gede euy. Malah cek dewek mah. Cek dewek. Jelema saperti Galungga guru utamana Pagoron Kilat Gading geus rag-rag kitu mah. Wah, murid-muridna oge geus moal. Marukan teh teu jadi ngurangan maksud teh. Rasa kepercayaan ka eta Pagoron teh pasti bakal ngurangan. Cik kumaha ye? Ba, bet kieu jadina ye. Geuningan teh bet kieu jadina kumaha teh, Ba? Ari Abah mah lain naon yang nya eta wanoja anu ngaran Ayu Manganti teh bet bikara sepen jeung narik we deui kana hante cacakan lamun Abah ngorake meh mah bisa diketrek ku Abah. Dideuketan ku Abah. Sanajan geus kolot kieu oge kengarna ningali wanoja anu geulis mah tetep we aya ari kahayang mah. Lain ari nafsu mah tetela gede keneh geuningan si Abah tehnya. Pugu we kuring oge atuh Bah. Bogoh atuh da Ayu Manganti teh. Bogoh. Keur mah geulis rupa katambah jago silat. Waduh. Halah, tenang reug-reug kangaranan boga pamajikan. Kajago nu saperti kitu mah euy. Lain nah cenah ngaleosna reka mana jang eta Ayu Manganti teh. Abah henteu katingali ngileresna. Ku Abah maksud teh henteu katingali ngileresna. Kuduna mah heug bebejanya. Kadi ka Abah lain kalakah ngalosna beng beos. Padahal tadi keur dina panggung mah ngiceupan bae ka Abah lamun teu salah mah. Mata kungsi ngararet heula bari jeung terus ngagupayan da tadi teh ka Abah. Aya deui we si Abah. Pugu ka teuing terus ka mana tah Ayu Manganti teh? Moal kitu dulurna si Rawing mah. Sabab kitu geuningan bebeakan ngabelaan si Rawing. Nyaan wanian jeung hebat lah tah Ayu Manganti teh. Kitu di antara recokna anu ngarobrol sanggeusna Ayu Manganti indit ngaran Ayu Manganti jadi bahan caritaan sararea. Sedangkeun anu aya di jero imah Dewi Angrum bener-bener ambek jeung hanjelu anu lain di kieuna. Teu matak aneh lamun harita ambek-ambekan negerakeun rasa kahanjeluanana. Urang bener-bener eueuh beungetan didapeting ieu mah Kang Galungga. Si Ayu Manganti bisa mulang kalawan tenang eueuh anu dipikarisi. Kayaan urang ieu mah bener-bener rag-rag. Kudu ngayakeun balitungan ieu mah Kang. Urang teu bisa narima kitu bae kana ieu kayaan jeung ieu panghinaan. Jelas panghinaan ieu mah Kang. Galungga bari jeung sumengir nahan ka nyeri harita neuteub ka pamajikanana terus nyarita lalaunan. Memang bener. Ieu panghinaan anu luar biasa. Akang sorangan henteu bisa narima kana ieu kayaan. Si Ayu Manganti kudu ngarasakeun akibatna. Manehna geus wani-wani ngawibirang ka urang. Tapi rek kumaha urang bisa malaskan nyeri Kang? Sebab jelas urang aya di pihak anu eleh. Lagrag ngaran Pagoron Kilat Gading teh Kang. Mangkaning dilalajuan ku sakabeh pangeus ieu pilemuran. Tenang Angrum. Akang ayeuna keur mikir. Eueuh deui nu bisa malaskeun ka nyeri hate urang duaan dina waktu ayeuna kajaba Ki Bantrang Aji guru Akang. Pirah kumake jeung henteu ngabantu ka muridna anu meunang wiwirang jeung ka nyeri hate. Nu mata teu waka kudu leutik hate Angrum. Ki Bantrang Aji guru Akang geus susah ngukur tahapan ajen pangartina. Nu mata Akang boga kayakinan elmu si Ayu Manganti moal ayeuna naonan kangaranan adu hareupan jeung Ki Bantrang Aji guru Akang. Ulah bingung, teu kudu ambek Angrum. Galungga nyobaan ngahibur hate anu jadi pamajikanana sangkan ulah terus-terusan ambek-ambekan jeung ngebarung sinang. Galungga
aya pikiran rek menta bantuan ka anu jadi guruna nyatana Ki Bantrang Aji pikeun mang maleskeun ka nyeri ka Ayu Manganti. Dewi Angrum netep seket ka salakina teu lila terus nyarita. Mudah-mudahan bener Kang Galungga bisa ngabuktikeun eta caritaan sabab ke diri abdi mah Kang. Nyeri hate anu lain dikieuna upama teh mah teu bisa malaskan nyeri. Malaskan nyeri ka si Ayu Manganti anu geus nyuwirang ka urang. Nyata tetela si Ayu Manganti elmuna bener-bener di saluhureun urang Kang. Galungga ungeuk bari terus ngomong deui. Teu aneh Angrum. Sabab si Ayu Manganti memang muridna Nyai Windu Apsari, jawara wanita anu kawilang jago kolot. Kangaranan geus teu aneh deui di dunia kajawaraan atawa ngaranna geus teu aneh deui di dunia kajawaraan. Tapi sing percaya ka Akang, Ki Bantrang Aji guru Akang bakal ngabantu mangmalaskeun ka nyeri. Pokona mah sing percaya ka Akang. Galungga ngayakinkeun Dewi Angrum anu jadi pamajikanana yen anu jadi guruna bakal ngabantu ka manehna. Caturkeun harita Ayu Manganti sanggeusna turun tina panggung ninggalkeun eta lembur pareng ngaliwat ka lembur anu sejena lantaran wanci beuki peuting ngawanikeun maneh harita Ayu Manganti milu mondok di salah sahiji imah. Tetela pribumi teh bageur kawilang salaki pamajikan anu geus karolot. Ayu Manganti diajakan ngobrol ku pribumi anu ngarasa kageteun sigana mah sabab wanoja geulis rupa saperti Ayu Manganti bet wani lumampah sosoranganan. Kadenge pribumi awewe anu harita nyarita ditujukeun ka Ayu Manganti. Betku kaget nih Mas, menilu dengan lumpampah soranganan, kangaranan pangawak awewe, aya babasaan, harepakeun ponok lengkah, lati kringkang gede bugang, bade ngebujang ka mana atuh nyi Mas teh? Numawi, nuju milarian pun dulur ieu teh mah. Nanging abdi hilap deui lemurna, atuh ngeunaan abdi lumampah sosoranganan. Munda bade ka mana deui atuh margi da kieu buktosna abdi mah teu aya anu ngarencangan mah. Pribumi lalaki ungut-ungutan netep antep ka Ayu Manganti terus milu cumarita. Ari manehna bet henteu diperhatikeun heula atuh tah dina wana jeung kaayaanana. Kami mah boga kayakinan Nyimas ieu teh lain wanoja biasa manehna mah. Lalaki kurang ajar kitu wae mah moal make jeung wanieun jeung hareupan atawa ngaganggu ka ieu Nyimas. Nyimas hate tadi teh. Ayu Manganti ungeuk bari ngawalon. Ayu Manganti, Pak. Tah, eta Nyimas Ayu Manganti. Da bapa boga kayakinan. Jeung geus moal nyalahan deui bisa dipastikeun ieu anu geulis teh lain wanoja biasa. Bet bapa oge ngan saguliwak namru atuh ku Nyimas Ayu Manganti mah. Baru nah laras kitu eta teh Nyimas. Nya pantes atuh au pemikitu mah Nyimas wantunan wanian ari jago silat mah. Nya dari mama teu bisa ngabedakeun sugan sarua we jeung emak nya sarua awewe. Nya teu bisa disarwakeun kangaranan wanoja saperti Nyimas Ayu Manganti mah. Ayu Manganti ngabagikeun paneuteup ka pribumi teu lila terus ngomong deui lalaunan. Nya abdi diajar sakedik-kedikeun kana jurus Pak. Lumayan be kanggo ngajaga sareng ngabela diri mah. Loba deui obrolan-obrolan anu sejena mangsa ngaraketkeun hubungan supaya leuwih loma. Lantaran wanci beuki peuting, pribumi arasup ka jero kamarna. Kitu deui Ayu Manganti asup ka jero kamar anu geus meunang merenahkeun pribumi. Ayu Manganti geus rek peureum pisan lantaran memang geus tunduh
tapi ngadadak jadi rancung celina. Sabab harita ngadenge sora lengkah suku jalma anu lempang lalaunan meh henteu nimbulkeun sora malibir kagigireun imah. Sanajan lengkah-lengkah suku anu lempang teh henteu nimbulkeun sora, tapi pikeun ayu manganti anu geus asa pangartina tur kalatih panca indrana harita kaseuketan pangdengena bisa ngadenge kalawan jelas. Kateu curingkang jirim jalma anu aya di luareun imah teh ngadeukeutan kalebah jandela kamar anu disarean ku ayu manganti. Ayu manganti tetep ngagoler pura-pura sare hayang nyaho rek naon eta jelema anu ngadeukeutan kalebah jandela kamarna, kitu ceuk pikirna ayu manganti. Jalma anu aya di luareun imah sanggeusna deukeut kalebah jandela kamar terus ngadongkel jandela kamar ku pesobalati. Beletak bray jandela teh harita muka lalaunan tetela eta jalma teh rek ngalacat naik kana jandela. Kawilang jajaka anu hade rupa geningan tapi memeh asup ka jero kamar. Harita ayu manganti ngacor latudang bari ngagero. Saha Andika? Ulah coba-coba asup ka jero kamar. Kurang ajar Andika. Harita ayu manganti terus keluar ti jero kamar ngaliwatan jandela kamar. Ayu manganti geus pancuh dina tangtunganana netep seukeut ka si jajaka anu hade rupa ngan gumasep cunihin sigana teh beda dina sikep jeung caritaanana. Saha Andika? Rek naon Andika? Make jeung longak-longok ka jero kamar nyokel jandela segala rupa. Entong waka ngambek gelis bet galak geningan gelis-gelis. Akang anu katelah Wiguna anak pupuhu ieu lembur nyatana Kirambusa. Terus terang geus lila akang merhatikeun anu geulis ti mimiti ngambah ka ieu pilemuran. Ayeuna kabeneran ditepungkeun di dieu suka jeung bagja keur akang. Akang katarik hate ka pentang rasa ku anu geulis. Sah anu geulis teh? Ayu manganti bet jadi sebel ningali sikep jeung caritaan jajaka anu saperti kitu. Gancang harita nyarita deui. Kuring ayu manganti, anjeun ulah coba-coba neangan kaributan Wiguna. Sanajan anjeun boga rupa, ulah boga anggapan kuring bisa katarik hate ku lalaki seperti Andika. Leuwih hade ini tinggalkeun ieu petempatan, ulah ngadagoan kuring ambek Wiguna. Sikep jeung caritaan ayu manganti kawilang tandes jeung galak, tapi Wiguna kalaka seuri bari terus nyarita. Bener-bener galak, bener-bener hebat anu geulis ayu manganti. Bet nambahan resep jeung suka akang ningalina. Henteu kudu nolak ka akang geulis. Sabab di ieu lembur akang kawilang jajaka anu dipikaresep ku sakabeh wanoja pangeussi ieu lembur. Nu matak entong nolak kana cinta jeung perhatian akang geulis. Bisa wanonya sajen katarik hate ku anjeun, tapi ke diri kuring Wiguna eueuh ti dituna make jeung kudu katarik hate ku jelema seperti Andika. Leuwih hade ini tinggalkeun ieu petempatan ulah ngadaguan kuring amak ieu. Nyingkah Andika Wiguna. Ayu manganti memang teu ngarasa katarik saeutik oge ku jajaka anu ngaran Wiguna, anakna pupuhu eta lembur anu ngaran Kirambus. Sedengkeun Wiguna jadi kasigung hatena ningali sikep jeung caritaan ayu manganti anu ngusir ka dirina. Ayu manganti, maneh ulah rasa maneh make jeung nyarita saperti kitu sia wani ngusir ka dewek. Ngandung harti lamun wani ngusir ka dewek sarua jeung panghinaan kudu ditebus ku maneh. Ningali sikep jeung ngadenge caritaan ti Wiguna anu ambek, ayu manganti kalaka seuri terus harita kedal di lisan. Hebat Andika sakuduna era lain ambek Wiguna. Sabab boga karep anu kurang ajar make jeung asup ka jero kamar ngaliwatan jendela kamar segala rupa. Leuwih hade ini aya mah ulah ngaganggu ka kuring bisa cilaka Wiguna. Wiguna anu ngarasa jadi anak pupuhu tur ka asup jagongora anu nyangking ilmu silat cukup jadi panasaran hatena
Sabab Ayu manganti eueuh tanda-tanda anu sieun saeutik-eutik acan sigana teh. Bener-bener kurang ajar jeung kumawani maneh Ayu manganti. Kawas boga kamampuhan naon sia? Wani ngahina ka si Wiguna. Ya. Wiguna ngagajeleng luncat rek ngarontok ka Ayu manganti. Tapi manehna jadi kacele. Sabab harita Ayu manganti ngajorlat luncat nyingkahan pangrontok Wiguna. Jeleng, kunaon? Los. Memeh Wiguna ngalakukeun tindakan anu saterusna. Harita Ayu manganti geus ngalakukeun gerak panarajang kanu jadi lawan. Kaget anu lain dikieuna pikeun Wiguna. Sabab samberan angin panarajang Ayu manganti tetela teu bisa dianggap enteng, malah meh-mehan kena kana anggota badana. Wiguna jadi teu bisa nganggap remeh ka Ayu manganti. Gancang harita manehna nyebrut narajang, suku jeung leungeunna pilih genti ngarah kana anggota badan Ayu manganti. Tapi kaget deui bae harita Wiguna. Sabab Ayu manganti tetela, kacepetan gerakna leuwih punjul, lain bae panarajang bisa disingkahan, tapi dina mangsa ngabendung panarajang Wiguna. Bantrokan kakuatan tanaga lapisan ngaliwatan sapasang leungeun masing-masing. Geus teu bisa disingkahan deui ngajadikeun Wiguna ngadalideg mundur ka tukang. Plak. Dah, geduk des. Dalideg. Wiguna mundur ka tukang sababara lengka, bari jeung semengir nahan ka nyeri tulang leungeunna linu asarek potong. Ayu manganti pancuh dina tangtunganana, neuteub seukeut ka Wiguna terus nyarita. Coba sia, buktikan kehebatan Andika dina waktu ayeuna Wiguna. Nah bener Andika boga kamampuhan silat anu bisa diandalkeun. Cik sok, maju deui sia. Wiguna bari nguntab panas hatena bet asah teu percaya upama nepikeun ka kudu ka sorang ku awewe. Mun teu bakal sombong sia maneh Ayu manganti. Dewek can rumasa eleh jajaten ka titih pangartis ya deuleuh. Coba sia, urang teruskeun ieu tarung. Saha anu bakal kasoran? Coba ieu, tadas ya Ayu manganti. Ya.